Siap sana. Siap. 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 Samia rempelku Samia pang sekar mekar pun Pandawa Kurawa nuju ngayonan Yuda di Tegak Kurusetra anu disebat Brata Yuda Brata Hartina dulur Yuda perang nyata perang sadulur anu kiwari sasat jadi senopati ti pihak Kurawa teh Adipati Karna di pihak Pandawa panengah Pandawa Arjuna wah sakitu kacarius di satengahing marga nyata aya hiji naga anu kakasi Ardawalika kairing balad-baladna bade malaspati kana kanyerian dirina wireh menang kanyeri ku Arjuna dina lalampahan nu parantos kalangkung halu mampah we sajumlah ulah dia balad
Hei Arjuna, tunggu balitungan. Kan nyeri jeung kapurih kaula. San surira saning ati lamun sanenyo. Bugang nasi Arjuna. Ayeuna bejana. Kering harapan Bratayuda antara Pandawa jeung Kurawa. Di dieu bakal dijieun kasempatan ku aing awas. Oi. Yap kali wala di wala. Thank you my friend. Terima kasih kembali Ojek. Ngahaturikeun si mah bakces geus diuk. Ieu teh bade saha nu di ala nyawa teh? Si Arjuna. Oh, Arjuna. Arjuna pemain Portugal is lain. Oh, manawi teh Arjuna eta. Kamana no Gomez. Ayeuna saurna nuju tarungnya di tengah Kurusetra antawis Pandawa sareng Kura naon Kurehe Kurawa ta eta Kurupuk. Aya naon pakai lurat leret itu. Yoga garo mo. Ada apa? Hah? Ada apa? Biasa Biasa. Ada ngala nyawa jelema ngaranna Arjuna Oh, Janaka. Janaka. Oh, beres. Doana ti sarerea Aya didoakeun sing ngasih. sabab dunungan uing teh ramana kapungkur cenah dipaehanana teh ku Arjuna. Oh, pada Malaspati. Dek Malaspati. Sae kula. Tah kitu bilih teh uninga we ka Oh, sadayana. bangga. Nuhun di wartosan kulana. Dah. Hey. Oh. Hey, hey, hey. Sembah ya diterima. Semaha. Salik adita geus ngahiung deui tah mimitina. Loh. Ya, eta meureun sora walungan. Eta teh maneh bisi teu apa eta tetanggara Bratayuda dek di mulai Disiapkeun. Ih, Bratayuda Pandawa dan Kurawa betul. Ada sarina. perang sekarang. Wah, Aba-aba. jangan macam-macam. Kumaha Arjuna mah ku saya we lah ala nyawana. Aduh, Ya, percaya. percayakan kepada saya. Aduh. Lain sombong saya mah. Ya, terima beres aku sayang mah. Alah, Eta rupa. mata muni bolotot gitu. Kawas bangkong we mo. Atuh kenai nah. Jeung tibatan eta biwir muni jebau gitu. Ai. Kana guga gegel teh. Ai maneh. Ah. 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 Ah.
Eta bibir babaturan digegel. Ngeunah euy ngege bibir teh gininya. Nya tuh. Kamu nu beureum aduh. Anu amu cuy mah kamu. Ngahacur geus mah bakcoy geus. Ya, diterima. Kumaha? Kinten-kintena anu ngaran Arjuna teh. Bade leres-leres di ala nyawana. Ya. Nyeri hate aing. Nepi ka geus heubeul ieu karatan paribasana dina hate. Dendam membara lu. Heeh. Diu. Ngarumasakeun irung jika soronoi teh mah. Abak-abak dengan. Si eta baiknya. Sorry, kirain lu. Goblok. Nggak ada lu nengel goblok. Baingan si goreng mata. Kabeh ngaheureuyan. Diuk. Silakan. Aduh. Ieu Ardawalika. Kalih waladia baladna bade ngajugjug tega Kurusetra. Punira kangandika ka dieu maneh kareup. Yawios cekap di dieu wae. Cekap lah. Ada apa? Aya naon ieu teh? Reureuh heula. Ih. Capek atuh. Hei. Sajumlah ulah dia balad. Cing saka nyeri, cing saka puri. Eta samaksud. Sabab kaula teh geuring nang tunglang layung peuting tega kana sare beurang tega kana dahar waas upama lumpat ka tempat sare. Ngan ukur guguling anu digugulung dipake tilam kaeling. Ieu. Ngelingan ka nyeri, ka puri. Kangjeng Rama baheula ditandasa ku si Arjuna Panengah Pandawa. Muhun. Tah. Oh, ieu teh dendam membaranya. Heeh. Kangjeng Rama Naga Tatmala kapungkur ditandasana teh ku si Arjuna aing keur burei. Nu matak ngulik pangarti neangan pangabisa. Can sudi rasaning ati lamun can bisa maehan anu ngaran si Arjuna. Jae, jae. Arjuna teh Pandawa teh ya. Nomor sabaraha hiji? Panengah mun teu salah mah. Apan anu kahiji teh Yudhistira. Nu kadua teh Bima. Iya Bima. Yang ketiga Arjuna. Iya. Yang keempat kelima kan itu kembar. Ya, namanya Atang dan Ating. Lah, lain. Nakula Sadewa. Kamana wes ya? Lain. Oh, jauh-jauh Atang Ating. Or. Nasaha. Aduh. Adang jeung Oding.
lain bukan adang oding atang ating bukan adang oding bukan usa-usi lain atang otong lain kasman kasmin aman amin bukan atang jeung iteung lain Ahmad Amit lain Asep Usup lain Nakula Sadewa tah eta bener Nakula Sadewa bener iya betul itu orangnya tapi kan yang tiga itu Yudhistira Bima Arjuna itu dari Kunti Nalibrata anak Pandu Dewanata dari Kunti Nalibrata dari Kunti ya kalau Nakula Sadewa Sophia Lacuba mana we karep di Dewi Madrim saha Nakula Sadewa gitu bisi maneh ca apal mah jadi Panu teh nyandung Panu teh tak kitu sabenerna wayahna ayeuna mentas supaya tunggu kaula dek naliti heula da moal poho rupana si Arjuna nya acuh mangga Gusti mudah-mudahan we dina waktu ieu cing tiasa dikabul pamaksa dan salira supados eta manah teh 18 dahane siapa munutkeun luluran siapa nejati nekanan tah kitu menta supaya sararea sing sarua jeung satujuan mangga ayo pada lumapan tur geudeui mudah-mudahan majikan kita berhasil kan kita bisa naik gaji nanti ke depan kamu kalau misalnya jikalau majikan kita dikabul maksudnya kamu pengen apa dek pengen motor nih saya mah hayang randa banyak di hayang Jakarta. randa Banyak di di Jakarta. Jakarta mah tapi hayang artis nu diulik teh nu kitu patu teh sia mah sakitu bobogotan di kakeler Mina ceuing abdi mah hayang jadi anggota dewan ada nya hayang jadi calon legislatif tapi ijazahna palsu kamu bisa keun wae ulah ijazahna ti KBSU kok berangkat mau jadi legislatif ijazahnya palsu itu kan udah nipu baru berangkat udah nipu apa kalau sudah jadi nanti lu jangan macem-macem lu sayangilah negara dan bangsa ini udah jadi lokomotif aja lah jangan begitu kamu hayo kita pergi aja laksanakan tugas dari majikan kita ya lampahipun ieu Ardawalika anu bade malespati ka Arjuna. Iya inggih. Katsarios nyaeta di Tega Kurusetra di kemah. Loh, iya. Di kemah Pandawa palih ti kulon. Semar Astra Jingga Dawala anu bade ngiring restu ka anu bade ngiang ka Medan dan Nalaga init ka Medan Jurit lumaku ka Medan Tempur. Doh, iya. Akwa Cing kakang selain kan kitu cua. Osai mangga wa.
Akang Woi. eta disauran neme gua Itu. sakedap deui kulan bade berjuang deui Bratayuda teh terus-terusan ieu. teu aya reureuhna ungas Kahareng-hengan nepi ka tereureureuh kieu. unga dinten dur dar teteh Silih gempur jeung dulur, siri arah nyawa jeung baraya, siri arah pati jeung pamili. jaan Kang hirup teh kareueung Tapi lamun ditinggal kana sejarah, kumaha Kang ieu teh parantos aya dina skenario pangeran le. oh kitu Akang Dina nalika Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi jadi khalifah, sumuhun kumaha harita para malaikat protes mun ayeuna nganahakeun mun ayeuna mah demo meureun. unyuk rasa mun ayeuna mah meureunnya Ka Allah nganahakeun make nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab sekeseler Adam. Turunan Adam teh bakal saling ngocorkeun getih, oh kitu bakal Akang silih paehan. loh Ta ieu kajadian dunya model kieu teh pikeun ngabuktikeun ayat-ayat anjeunna bilih pajar bohong. sumuhun Maha benar Allah dengan segala firman-Na. laras bukti gini Akang Tobat sumuhun Soloyo Cindra eyang atir ayah paripaos kemang socat kaya deui ibu hajah nini Tobat dunung salira Haji Rahmat dasar pulang dipiasih mun patepi estu teh Soloyo kerasa disakti ayah eta manori ayat jeung ada mikadeda ada di lantik salebet lebet nih das lebak jungkrang Oh. di langkungan cucu kundang di lengkahan Kang Usman ayah daya basah ngarasulan nyingraikeun lara tunggarang lara tunggarang nyung asih dosa jati Kang Jajang ayah ngembatkeun katineng ati Tobat Debra hayang langgeng siang wengi ning Nancy lahir batin mun ngahiji Semar Yawi nangun Semar Yawi nangun
Siti bentar Kang Putra Semar kuncung danar wulung Kang Dadia Pakuning alam Oh ya haturan wa kulan haturan amuing nuhun ucu damang wa teh kulan meueuh ai lahir mah ujang ih nuhun ari sehat ngan batin we ieu teh wa teh rada sumeblak sumeblak kumaha ieu kaharenghengan alam dunya teu reureuh-reureuh oh sumuhun kajadian belah kidul ngebeledug can rengse can angeus belah kidul jeleger belah kaler kulan wa can angeus belah kaler beledag belah wetan can angeus belah wetan cing carorowok belah kulon menit aya reureuhna wa eueuh reureuna ucu laras ngan uak mah pepeujeuh we kumaha kulan kumaha wa wayahna hirup kudu ikhtiar oh ikhtiar wa pikeun nyalametkeun diri dina zaman kiwari wayahna init kudu bari cicing nah lumampah ulah ngalengkah naon ari wa wake jeung init bari cicing heueuh nganung harti urang teh init-initan teh ari pamadegan mah cicing ulah kabawa ku sakaba-kaba oh sumuhun neme kahartos kulan nya eta ceuk kacamata agama istiqomah istiqomah jejeg anceg ulah ungut kalinuan ulah gedag kanginan tetep bakti diri ka ilahi laras sebak raga kanu kagungan kanu kawan da anjeunna nu kagunganana nya cu sumuhun lumampah ulah ngalengkah ulah rek robah pamadegan kade bisi jati kasilih ku junti cul dog tinggal iga cul dog tinggal iga laras urang mah ulang magehan kabudayaan urang we magehan tradisi we wa sabab naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun Sumuhun. budaya geus awut-awutan bangsana moal teu ruksak ta eta wa magehan budaya teh kitu tah kitu cu sabab ari kabudayaan teh anu aya patula patalina jeung peradaban peradaban wa nyajang sumuhun wa kade ka Kang Ilaing ayeuna keur nyingharepan Bratayuda ulah tengah teuing ulah urang jeung ulah sisi teuing nya cu urang mah ulah ulah hareup teuing ulah tukang teuing sigar tengah we hareup teuing bisi ti gebrus tukang teuing bisi ngajengkang Ngajengkang. sigar tengah sigar tengah sigar tengah akang lajan ngilu berjuang ge ulah tengah teuing akang alhamdulillah iku kitu teh mah papatah kolot teh sok rada digugu ulah baung teuing akang ai digugu mah papatah kolot teh heuh kitu salamet teh hirup teh salamet teh ge akang jeung nyaahan we kolotna gede aya ulah carekeun sia tadina dewek teh ngabid'ahkeun kana papatah kolot teh nya ulah kitu padahal meureunana eta teh tina nyaah tadina ai initna tina nyaah mah heueuh kitu anu aya patula patalina jeung welas asih jeung Rahman Rahim bisi cilaka boga budak teh ai kolot mah teu boleh ngecebrek teh nyaah meureun ka anak lain meureun deui nyaah tuh pangna dewek nepi ka kieu teh daek kikian ge meureun nyaah ka anak heuh jak boro-boro jalma geuningan maung oge nyaah kan alah heuh tak kitu sagalak-galakna mau moal ngahakan kopeah aya moal ngahakan anak rarasaan teh aing teh keur ngabodor ya heuh kitu ta doana we teh sararea dewek dek milu bajuang restu Kang ti abdi mah ha nyapi doa mengalir era ku kolot baheula bejuang nepi ka paeh poso ngarebut kamerdekaan tina tangan jajahan ha topati jiwa raga paeh poso nepi ka tega masihan Ibu Pertiwi nyebor ku getih keur karahayuan anak incu urang nu bakal datang nyawa diborahkeun sanajan pangkat dewek teh RT acam tapi nilai juang dina dada ngagedur ulah leungit naon sabab teu naon teh digaji oge nu penting dewek bakal dicatet jadi sejarah teh
Guareun anak ancu pasti bakal kacatet tah dina sejarah. Cepot milu berjuang korban di Medan Danalaga Pati Medan Jurid nangtukeun bener jeung adil heuh. Ya kitu. Tapi kan kita sebelum pergi ke medan perang, kan sekarang senopati dari pihak Kurawa itu namanya Adipati Kardus. Karena betul, karena mohon maaf, karena dari pihak Kurawa sekarang melawan Manchester United. Nah jiji kana bola wae anjing teh. Real Madrid jeung Real Kereta Api. Dari pihak Pandawa yaitu Panengah Pandawa Arjuna jadi senopati. Dalam gelar perang tidak tahu. Poho aduh tidak tahu menau deh kak. Yang penting kita mah hiburan aja kan. Menghibur pemirsa, jangan sampai stres. Kita tah hiburan terpenting disiarkan dari TPI nih, menggelarkan wayang golek 1 bulan 2 kali ya. Berterima kasih kita kepada TPI yang sudah menayangkan wayang golek seni tradisi. Pasti orang Jawa Barat suka betul. Berterima kasih kepada TPI. Semoga TPI jaya selamanya. Ya, jaya. Tetap jaya. Itu televisi pendidikan. Aduh. Ayo hiburan. Jangan sampai kita lupa kepada tradisi. Zaman sekarang penganggur banyak. Uang kerja sempit. Uang kerja sempit sekaligus tensi kriminalitas naik. Ayeuna tong boro lalaki jadi penjahat. Naon Kang? Awewe geus wani jadi copet. Aya awewe jadi copet Akang. Copet perempuan udah ada. Dari Akang kungsi gitu kecopetan. Saya kan mau ke Jakarta naik bis. Baik bos, dari Di dalam bis itu penuh. Kan berdiri saya sambil pegang. Nah di belakang saya perempuan copet, tangannya masuk saku saya, kirain saku saya tidak bolong. Langsung pegang ke depan, kirain handphone. Gitu. Aduh. Ada didengkek tak dewek leungeuna. Olah kumacing. Kat. Nah, kata Akang kumaha? mending saya teriak loh. Kamu jadi copet, mending cowok. Aduh, mending saya teriak, mending dibelai-belai. Aduh, enak datang ke Jakarta teh saya. Aduh, tidak stres. Aduh, hiburan mau disalin dulu, oke? Besok salin tuh. Nah, Ari kaul maka masyarakat. mau ganti baju dulu bentar. Betul. Seragam dari TPI. Supaya kelihatannya bagus. Kelihatannya bagus, indah. Kasar. Iya dong. Kalau sudah disalin maka Sebab saya mau jalitongan. jaipongan. Mau jaipongan, jalitongan. Alah, betul sekali. Aduh, saya cakepnya. Aduh, jika Primus. Tapi Primus deweknya Primus sakereut. Dan badannya tinggi lah. Jika Jeremy Thomas. Wah betul kan. Tapi deweknya Jeremy buruk. Jika Syahrukh Khan. Belum. Alah. Yang penting ya hiburan, oke? Iya. Balonku ada 5. Begitu lagunya nih. Tah, kan di Jawa Barat ada Cianjuran. Ada. Ada Cianjuran. Masing-masing daerah itu ada ciri khas. Ciri khas masing-masing.
seperti Cianjur Cianjuran Cianjuran. nya Sumedang Kudarengong Darengong. Subang. Subang Singa Depok Indramayu. eta Indramayu Tardug Cirebon. Tarling Cirebon di Jelekong Tardi Tardi aya Ayah. Jakarta Lenong Lenong. bujur Bogor. aing Lenang cek aing oke Bogor Hah? Dulah. naon Di Bogor Dulah. Aya kesenian. tah lamun eta balonku ada 5 dipake lagamna lagam Cianjuran Oh iya, iya betul. Ada surupan atuh sing ngarti Dabeh Cianjuran. Ragam. balonku ada 5 Oh, genah pisan. cok sinen Sok sinan. ayo turutan aing Sok contohan atuh Kang. Entar dulu. entar we lain entar atuh entus elah balonku ada 5 Yok. Balonku ada 5. Rupa-rupa warna aneh Rupa-rupa warnane. pakai gelik akhirnya kayak gitu ujungnya wah Jika bari itu kacekek. tepas warnane kira kata bisa gitu ayo Warnane. jauh Jika ucing lu kasese kan. putih kuning dan kelabu Putih, kuning, dan kelabu. naon dekat itu teh merah muda dan biru Merah muda dan biru. dengan dari contoh sama Dok. Lain cecengiran sia. Tah kieu mawa sinen ke rumah sakit jiwa cai aing. Ampun aing. Kang, Heh, jawakeun genah wara. kelanan can nepi kana darda. Baca ka teh. Meletus. Meletus balon hijau. Meletus balon hijau. Dar. Masa balon bitudar munyaknya. Aduh, aya balon di bituna. Dar. Paling oge bitu mah dar. Alah. Aduh, ampun aing. Eta. Naon kan? Hah? Naon ya kan? Lagam Jawa. Jawa dicocok wara. Hah? Oh, logat Jawa dicocok wara sok. Kang. Balonku. Ada. Balonku. Ada lima. Ada 5. Putih kuning dan kelabu. Putih, kuning, dan kelabu. Nanti kecil deh. Merah muda dan biru. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau dar. Meletus balon hijau dar.
Naik we. Eta hatiku da sangat kacau. Hatiku mah eueuh da sangat kacau. Sok. Hatiku sangat kacau. Wah kene ku. Ayo. Alah. Lain wah kene ku. Ya. Ya. Ada. Erek. Mau ngibing jaipongan. Erek kaul teh make nyerek beng-beng. Kawas wayang kulit. Ipis nah. Tapi saluran. Iya ya wayang kulit begini kegigir. Oke, gigir gak bisa saluran tereng. Tidak bisa menggilir. Iya we wayang kulit mah kieu ukur ya. Bisa enggak ngaliang-ngaliangnya? Umi kunjang kanjing langit lap-lap katon. Aduh kepalaku cekot-cekot. Se lakone opo papap dalam Asep Sunatan Sumanto? Asep Sunandar Sunarya Bapak aing direkan Sumanto. Goblok. Makanya wakil Pak Asep kanibal tuh. Alah. Lakonnya karena taning cenah cucu kanibal. Aduh. Ampun. Genangin ah. Boleh, Genangin, mau ngibing. Boleh menghibur pemirsa dari TPI ini. Mau ngerengkenek. Boleh dikendangin tapi ada syaratnya dong. Syaratnya apa? Harus bayar dulu kepada tukang kendangan, tukang kendang capean kalau bukan. Aduh. Tah kudu kitu campur aduk bahasa Indonesia bahasa Sunda. Jadi kaciri nyunda na teh. Jeung kaciri teu bisa bahasa Indonesia na teh. Aduh. Jadi lu mau bayar sama gua? Jangan hanya ngarengkene tapi kan akan tahu diri. Aduh, ampun. Emangnya sih berapa duit sih? Bagaimana? Jaipongan itu? Apa ada? Kendangnya ada rupa-rupa. Iya kan gendangnya ada bangpak, bangpong, belekuk. Yang mana yang dipakai? Seperti bangpak, tulak bantingkeun. Mundur, maju, jaipong, belekuk. Tak gitu. Aduh, berapa tuh satu belekuknya? Wah murah satu belekuk itu 20.000 Kang. Sebelekuk 20.000. Sebelekuk 20.000 itu pasaran Keramat Jati dong. Aduh, jadi 20.000 sebelekuk. Sebelekuk? Hoi, sakitu. Ya sakit itu 20.000. Kalau 2 gitu? Ya 40.000. Kalau 3 gitu? 60.000. Kalau gitunya ngerecek? Atau bagaimana banyak. Why? Mengapa? Nah, atuh. Tidak diterusin mengapa? Belinya cuma hanya 80.000 dikasih sama saya 4 belekuk. Cuman itu hanya, jangan dirempet-rempet. Cuman hanya. Iya, kan beli 80.000 dikasih. Ya cuma 80.000 gitu. Iya, betul. Ya kata saya tadi MOU-nya gimana coba? Akan
kan beli dapur. Tadi saya kalau enak terusin, biar uang enggak. belakangan Ya goblok lu. enggak. Kerdil. Bagaimana yang beli kalau lu ngasihkan mah? Udah aja ngeborong ah. Mau berapa nggak borong Akang? Gua ngeborong 4 juta. Ya boleh. 4 juta tuh berapa belekuk? Ya 200 belaku Kang. 200 belekuk? 200 belaku. Wah anjir. Terlalu banyak nih. Nah, coba dulu dong. Coba dulu dong. Aduh lutut gue bisa coplok nanti. Biarin. Iya. Saya suka nih TPI sekarang sudah nanggap tradisi wayang tradisi. Betul, dari Jawa Wayang Barat. golek Ya. tradisional. Dari Jawa Barat Ya. kan? Betul. Oke. Oke. 4 juta. 200 belaku. Iya boleh. Durangkan. Mundur. Maju. Sing song. Dak sing song. Tenangin, banyaknya. Kalau Bayu. Aduh. Aduh, cangkeng nyeri itu. Pasti. Karena naon gek. Aduh. Ulah kana leuwihi atulah. Aduh, cilaka, mau bisa kerja ini marah Pak Sugriwani. Alah, tuh ini. Alah, lulus. Mata kulah kana leuwihi gek kitu. Kudu sigar tengah we urang mah. Jadi agama juga sudah memberitahu Bagaimana? jangan sampai kelelebihi. Eta betul. Tuhan tidak menyenangi kepada orang yang kelelebihi. Kana lebihi harus sigar tengah kan. Kalau gaji boleh lebih. Boleh kalau ada, kalau nggak ada Ya. nggak apa-apa. Jangan jet set. Betul. Banyak yang ditawarkan, belilah menurut Ya kemampuan. betul. Betul. Belilah menurut Bro, kredit, ah. kan. Ya. Awas. Mohon maaf, Lahir batin. Mang Cepot mau ngibing. Ya kalau ada kesalahan dari Giri Harja 3 mau maaf. Duh. Simaya dunungan kapapatan Wakil Depok Sagala. Duh. Bang. Us. Duh. Aduh, sesa tadi dia. Duh. Allah. Allah. Alah, Kunaon? alah. Rasa lindai kayaknya. Nah, Lain paperengkelan. salinde ya. Salindai kata tradisi. Alah. Bener Kang. Bagja hirupnya. Oh, Pokoknya manu penting orang masalamat teh lahirna batina. Eta amin Kang. Nepangan pamiarsa ya di TPI nya kasadayana anu nuju transmigrasi yuk. Oh di mana-mananya kurang Sunda anu nuju di ditu nuju di dia mudah-mudahan sing arageng milik Parajang Yuswa. Amin. Ya. Ayo dek
lihat perang Bratayuda. Makan. Kacarios ieu raja-raja anu sami ngabantoskeun ka pihak Kurawa. Iya ge. Anu dina waktus ieu sasatna mingpin sedanten ulah dia bala tamtama semata. Sorak kenal dia. Ayo, sakedeung deui baka kadangu ku sadayana tarompet. Sasatna pikeun majuna ka perang ka Tegak Kurusetra. Hege. Pada mah. Jigana bakal ansur ku Adipati Karna. Sabab moal aya jijama anu gagah ti nagara astina lintang ti Adipati Karna. Kaula raja-raja anu ngabantukeun ka pihak Kurawa. Ayo sedanten ulah dia bala tamtama. Henge. Gula. Ge. Kami parantos syukur. Pilarida pangeran, pilarida pangeran. Sangkang pinang di kabagan, kamu yang kawalunya. Sangkang pinang di kabagan, kamu yang kawalunya. Syariap saraya. Siap. Main daun awit, raja bareng di tawaran. Main bagja diri, bagja dengan di bageran. Mapa payungan nana, sangkan ulah kahujana. Kumaha tulungan nana, sangkan ulah kaedan. Ucap lampah nu teguna.
jauhkan Ibu Hajah Nining daku dirina Sini dong. Abe. sebab yakin malu karena bebendon pasti tumiban bebendon pasti tumiban Zaman utaka Gusti nu cinta ka pangeranna tara ngoretkeun kuriki palurah Serang Mekah dibikeun nu lain hakna mun parang timul gogoda apih oman birahi ngawasa diri tara lepas sakarepna angin ka istri pribadi Mudun dipirit parawiyaga nu sangka Kang Jajang Sari Jadi ngawirahmana geus teuras ka kupingna saluyuk japri badina
Kang Tamsir gada bini can rasa panah limpung Denera Kang Samia pada sayaga salah sawios Raja anu ngabantoskeun ka pihak Kurawa memimpin sedanten wala dia bala tamtama bade ngawangun gelar perang nyaeta mayunan Bratayuda sareng Pandawa sajumlah wala dia bala tamtama semata kula boy ieu geus siap sararea siap takuha sakitu urang sararea cing boga rumasa sabab urang teh boga negara teh negara gersang negara minus tapi ku ayana terus-terusan urang diogok kurang astina di waragadan jeung sajabana piraku make jeung timulang tarima ngarti taku kituna ayo sakumaha kapriyogian urang-urang Kurawa sakuatan naga malahan kaula tegas janji tohpati jiwaraga demi keselamatan demi kemenangan urang-urang Kurawa ayo supaya sararea sakali deui tingkatkeun ronjatkeun kasumangatan poe ieu mangga barang nuju aya dina nyiapkeun sajumlah ulah dia bala tamtama sangkala tumiba tarompet perang Tang Yuda sarakna siap ya siap waduh geus di sana siap maju jalan pasukan geus siap deui ka peperangan terus darah geus baceceran di mana-mana tiap hari saya melihat darah betul Kang aduh akang mah geus angin ke kemah amis kamu ku saya hanyir Kang pasti atuh aduh lamun boga
geus. Kade. Saha euy? Kade Kang. Aya Eta kulutan. saha di sisi mana ngalamun euy? Lain ngalamun ikan wayang jajan. Aduh, sahanya. Lain. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agama naon maneh? Islam. Geuning teu nungtun onta. Dari di Arab. Bogoh dari Saudi Arabia ieu teh. Aduh. Nuhun ah. Weh. Bangsa mana ah? Teuing ju. Tiran juga nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sami Islam. Sami. Geuning teu mawa kenceleng. Baratos beres. Da masjidna ge atos-atos. Oh, atosnya? Atos. Tos rengse ngalihan tos dinamian Masjid Al Barokah. Al Barokah. Wah, hanya ka saya mah. Naon? Nah, sami kitu nuju ngabangun masjid nya. Masjid naon? Al Barokah Anggus. Heeh. Eueuh nu mere deuleu semena oge di uing mah. Pada redit jelema teh. Detensi lain. Nah, keur ibadah make pedit segala. Oh, nu rek dibawa paeh begitu. Bade ka mana teh gulan sareng titihak mana? Kelanan ai ngaran Arjuna teh nu mana? Kita penuh Hah? Ngaran Arjuna yang mana? Saya pengen tahu namanya Arjuna yang mana. Oh, ini. Ini Arjuna nih. Ya. Hahaha. Naon? Wah, bagja euy. Aing bakal dapat hadiah kalau saya bisa membunuh namanya Arjuna. Oh betul. Hadiah dari majikan. Hadiahnya besar sekali kalau saya bisa membunuh namanya Arjuna. Kebetulan mah udah ada di depan. Nah, itu kumaha? Pokoknya yang namanya Arjuna saya akan bakar sekarang. Wah, bahaya Kang. Musuh itu musuh. Di pihak Kurawa, aing mah Kurawa bukan, Pandawa bukan. Cuman aja. Yang penting saya akan membunuh Arjuna. Kronologisnya gimana? Pokoknya tidak tahu, yang penting Arjuna harus kubunuh sekarang. Wah, terima kokoh Kang. Naon? Lawan kayaknya ah. Wah, kurang ajar sih. Lawan kayaknya. Emangnya lu mau melawan orang kecil seperti begini? Kecil cabai rawit. Ya betul. Orang-orang peceklek. Bener. Ya, tega lara, tega pati, dor. Sia yang aing. Wah. Nah, lompat lawan gusiling heula kanya. Lain dikalah kanyarenkeun ka Kang. Ya. Tau ngaruksak nu di tukang dek milu perang maka itu ka tengah Kurusetra. Wah, nu penting maneh naonana Arjuna maneh. Kuring adina. Oh iya nakula teh. Aduh, bagja aing poe ieu disebut nakula. Dianggap Gusti Nakula. Nakula sadesa. Ah, cing balik ngomong teh. Sadewa di mana-mana ge luar tina tetekon teh. Maka nakula sadesa segala. Tong sok kitu ah. Ngaruksak kasenian sorangan teh. Heeh. Sok sia. Naon? Mana kadiekeun Arjunana? Tah adikna heula lanan piheulaan ku lain. Wah, sia. Geurang ajar. Oh, kade Kang arancing geus ah. Nu penting mah aing boga hadiah maehan Arjuna. Buta batalangas. Marukana heueuh murenya Arjuna itu mah cepot. Ah, Arjuna. Aduh, dianggap teuing atuh. Sia. Nepi ka kitu. Kokoh. Arjuna mah kasep. Kasep. Jigana eta mah keur peperongan. Kurang uang manis. Nya, keur nyamar. Saha eta Arjuna nu bieu? Tobat. Eta mah pawonganana ngaranna cepot. Tidak. Tidak percaya. Arjuna meuni keukeuh kitu. Lain kekeun bae lawanan. Woi, ya cak ya penyek. Berak sia. Hey. Bicara. Duh. Moal teu bau. Duh.
Wih, dek macok. Dek bacok. Iya. Dek nyiku. Sia baru kana teu pageuh. Iya. Dek nyiku deui. Dua kalian. Syark sia. Mau kabur. Kirain tak akan dikejar sama gua. Syark. Mau lari lagi. Wah, sia. Marukana mau diudag nya. Murukanana teh. Balik Deui. Aduh, genah euy. Genah gelucing maneh mau balik deui. Bageurnya, marukana sugan teh diudag baru balik deui ya. Aduh enak euy. Ada enak. Enak. Gelut dengan Duel dengan kamu mah enak. Kalau kabur kok kembali lagi. Iya, gerak coba lihat. eta geuning ngacentul. Dan sudah sampai ke sini Kiki Cuan. Ya, gerak tinggali gerak. Eta tidak Anjing kabur. atuh. Gerak lihat gerak. Eta kaget wae. Nah, dari situ kembali lagi coba lihat. Ya, cek aing oge kabur. Aduh, goblok aing diasah. Wah, ya. Dipika geuleuun. Aduh, ampun. Aduh, iya. Aduh, sok sia kali ge. Aduh, urang mana sia teh? Hah? Urang mana ngala nyawa Arjuna teh urang mana? Alah. Aduh. Teu ngabejakeun euy. Buat atuh rahasiana. Awas kan. Hah? Awas miceuna. Cicing rek dipikeun. Da berat atuh dipangku. Mecak tanaga aing. Sarua aja mah kulisung atuh. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Iya. Da teu beunang Tolong! Tolong! jadi cilaka ku pamora sorangan. Nyaho berat. Ye, kunaon sia? Tolong boro-boro katinihan. Sok tulungan atuh. Aduh, nah atuh sia teh. Lah ieu bangsa naon ieu euy. Sarua aja mah. Sok. Tarik tenaga anak. Sinen awi euy. Tak nyabut pagar atuh kayaknya. Dieu nya. Nyabut pagar sok. Tah, tidak nyong euy. Tah, tidak sok. Oh. Di mana ku dewek disengkat teh silaing kudu gawat ka gurinya. Buru. Tidi. Iya. Jung. Sok buru cangkeun aing. Buru. Udah. Oh, udah.
Sudah. Ke sini. Kirain ke sana. Sok. Asyik kita tindihan deui. Ardawalika. Hiji naga anu ieu paningalina dipusirkeun. Nyaeta ka Arjuna margi moal hilap dina bayangan rupa Arjuna. Walah, Itu kayanana.